lebet bus bade angkat ke Jogja. Wilujeng nyakseni vlog arurang salama di Jogja. Dadah. Di Masjid Kulon Progo. Hai guys, garing sampurasun poek bos. Sampurasun barudak abin tos ibak. Sampurasun sedayana abi ena nuju aya di masjid deunit teh Kulon Progo. Ayeuna abi tos ibak bade itu bade salat. Kita salat sarapan terus di mana sih? Di Ledok Resto. Terus tos eta ka Legip di mana? Di tebing Breksi. Kita tonton dinya. Dadah. Sadayana ayeuna sumkuring sareng Nadia nuju aya di Lemah Ledok Resto. Bade sarapan. Ini adalah Nadia. Hai sadayana para wargi setup. Assalamualaikum sampurasun. Wilujeng Enji. Sampurasun. Aduh. Jadi atuh yang dipoto wae. Ieu mah vlog. Breksi. Tadi tes sarapan. Bade angkat ka Breksi. Bade jip-jipan. Sampurasun. Hai guys. Hareudang nyai kieu. Ayeuna bade ka tebing Breksi. Bade Legip. Dadah. Iya, di Jalan Bade ka tebing Breksi. Abi nuju di bus keneh. Wow. Jalannya sungguh luar biasa. Jeep ka tuh jeep aya. Nanti berapa orang lah? Jeep mana? 5 orang.
Si Emang nuju Macul. Nuju ngukur. Wah, ada jeepnya. Dah. 5 orang kan, tapi itu mah Jadi bawa tas. Nah, dadah pisah jeep. Lihat, Opai sarang jahilan terus dia pisan ya. Aduh, Ibu jahe, aduh. Terus gaya kita pada ke mana? Bade jalan-jalan. Jalan-jalan. Bade naik kanu jeep. Mun abdi teh bade naik ka jeep, yang ayeuna teh. Abdi teh ayeuna bade naik di ageun. Nu kieu nu nanjak sareng kieu. Oh. Tak nanon atas kabayang kumaha engke hebohna, kumaha engke ramena di tebing breksi ieu. Engke ku abi pada di periode sama perjalanan ngangge jeep. Amin atas ka tebing breksi. Aduh ini ya Ibu Opai atas kawasan ini sareng teteh ieu. Ya. Halo. Arurang ayeuna bade pisah jeep karena dia sarang jeep Jahira habis sarang jeep Celia. Arurang ke pisah jeepnya ya. Dai, kacamata badai. Bersinar. Sangat harudang. Panas sekali guys ya. Atas salah dadah Nadia. Jadi istilahnya melihat tadi situ ada ya. Posisi apa yang bisa kamu lihat? Lalu di sebelah mana letaknya, bagaimana proses terbentuknya? Kalau proses terbentuknya ini misalkan ini hasil manusia, misalkan hasil pahatan manusia, Anda tinggal sebutin aja bahwa itu proses terbentuknya dipahat oleh manusia. Ya, itu, ya. Kalau yang masih alami. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna simkuring nuju sareng Nanda, nuju di tebing breksi. Kadahna simkuring ngupload teh sareng Nadia, ku margi Nadia teu aya papisah sareng teu sajib engkena janten abi nguploadna nyarira sareng urang can aya di dieu. Tebing breksi teh saya pisan menurut simkuring soalna endah pisan. Biasa ditinggal ku sararea tebing breksi teh endah pisan tapi panas janten anu bade ka tebing breksi mangga ka Yogyakarta tapi ngangge acukna teu kayak ngangge acuk hideung ya abi ngangge kerudung hideung oge terus panas pisan janten anu bade ka tebing breksi mangga ka Yogyakarta ieu saya pisan ieu teh acan ngangge jeep karena jeepna diangge heula ku IPS. Dah. Halo guys. Jangan cek jaringan. Sampurasun. Diganti. Atau kuli bukan. Kunana dua tuh. Sampurasun. Cuma ngomong. Sampurasun bisa daya. Coba sok. Sampurasun. Wargi sadaya. Wargi sadaya. Tadi itu belum lah. Sampurasun wargi sadaya. Terus tarang bapia. Sampurasun. Nana jeung Yoli tas dugi di mana itu? Japa Bakpia. Di Japa Bapia. Pas meser Bapia. Cetan banget mana stikeran tuh. Bakpia nuju promo. Beli 10 gratis 1. Lakian mah orang kotor tadi dia. Orang yang kurang mas ya. Iya, balik ke hotel dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wilujeng sore ayeuna simkuring atos aya di hotel sakamar sareng Nadia. Wih. Poek. Ayeuna arurang bade kahandap bade Makan sore. Mam. Arurang di kamarna di lantai 3 kamar nomor 201 sakamar sarang Nanti Lia, Ana, Uli. tos we sakitu kaayaan hotelna kieu. Halo, wilujeng wengi sampurasun sareana ayeuna nuju Di Malioboro. arurang tinggalin Di bus. arang Di teh arang telat Grab sareng rerencangan ieu kumaha perasaana Sans aja.
Janten arurang ayeuna pada jalan-jalan di Malioboro sekitar sampai tabu jam berapa? Setengah 11. 11 setengah 8. Nu bade ngaborong. Oke, di vlog selanjutnya arurang bade ngevlog balanjaan arurang. Aya nama arurang bade nungguan heula rencangan kelas anu sanesna. Dadah. Tup tup. Wilujeng enjing rencangan sadayana. Ieu kaayaan Hotel Cakra Kembang. Waktu enjing. Assalamualaikum rencangan. Aduh. Dar, Nadia, selamat. Wilujeng Ending uli. Ayeuna kamari teh kabujang ngavlog ana kawangian tunduk capek. Nadia tos ibak teh acan. Atos. Nah, juga Nurudin keneh. Rambutna can balai. Itu aya nu keur nanaon mah. Tarung. Nan mah ngabela atuh. Ada di mana nih? Oh, apa menjago tuh kumaha atuh? Kuat. Rencangan sadayana ieu nembe aya sabaraha anu atos kaluar kamar. Tuh. Nana bade ngojay. Tak apa? Oh itu tuh nu di ujung. Tuh, itu tuh kan itu teh nu di luhur. Tuh itu teh nu ujung. Tah di jalan ieu tah. Amar baraha. Itu ka deui ya. Tak apa gigiran Risa da. Ke handap. Nuhun. Lantai 2. Lantai 3 tah kadinya tuh jalan ke kamar itu. Turun ke bawah. Ente itu Lantai kamar berapa? atos ibak sarang atos mana Sarang tapi tak acan tua. tak acan sarapan pada nungguan sarapan sarang nungguan rencangan anu aya di hotel Ronwan. arum tos ibak Mbak apoy Asyap. apar Jangan tiris jengar yang uih tapi hiji tempat deui anu teu acan ka Jujug nyaeta Merapi Park sareng Borobudur Pamika buru waktosna pamen henteu wih jugna dua naon heula dek itu dek diikat. Janten kamari teh arurang kamar 101 katinggaleun bus pas bari ka Malioboro katinggaleun bus lucu janten arurang angkat ulih naik Grab ayeuna arurang mandi ibak terlalu pagi sabab sieun katinggaleun deui bus. Assalamualaikum. Aduh. Ayeuna teh acan diacuk. Sakitu wae vlogna engke di Merapi bakal di eta di bakal dilipet deui. Dah. Langsung berasa sadayana. Nah, enak deh uwi. Nah, ajeng lia. Tor heula, langsung tor heula. Nah, ajeng lia. Julina
bade ka Lavatur terus amun kabujang bade ka Candi Borobudur. Abdi di Piwarang ku Nadia Piwara ya baturan pakai sambal rendang semua orang Minang yang ikut bergoyang. Di Bunker. Di dia aya goa. Tapi nanan teu jeung ulina misajib. Jadi nanan jeung Dewi, sajib jeung Dewi. Suruhkeun terusnya nanad eta teh. Nanti teh. Tonton terusnya vlog Nanad sareng Yuli di Jogja. Nyarira nyarira sih Dadah. Jeep nominal kumargi sadayana orang teh janten ka Borobudur kumargi Borobudur tos tutup ya keren cenah sabarna teh janten ayeuna orang bade kabus deui bade ka mana nan tempat makan deui itu tadi cenah biasa kan bus tapi orang mau misalkan arurang bus cenah mah kan bus jadi arurang teh kan bus teh jadi murilingan candina jadi jeung busna jadi ngali candina unggul seperti gitu bedanya anak mah busna tetap ini tapi arurang kan apa bebas jadi intinya mah kecewa enggak biasa aja sih kan teu popotoan sasarangan sareng kelas eta unggul dadah sadayana. Rencangan lah lihat tit kan serius tadi serius kelak kalau emang bapak ya naon jadi ngomongnya gitu dek naon ayeuna nanad dek uwi tadi kamari wangi terakhir nanti di mana rumah makan Yunani nanti kabulung ngupload dari Korea jadi main nguploadnya ayeuna pada uwi yang ini dadah ulina dipangkeun ini bisa buat dadah